Numantak Kangjeng Nabi mah pernah ngajak kaki Imron. Imron, aya naon Gusti Rasul? Yuk, urang ningali putri kaula Fatimah yuk. Hayu. Berangkatlah Kangjeng Rasul sareng Ki Imron. Ketunggu cak Kangjeng Rasul kaki Imron. Kangjeng Rasul langsung salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cek si putri Fatimah teh. Ya Rasulullah calik. Ka abah ge, ka abah ka Kangjeng Rasul mah ya Rasulullah bae. Calik. Abah jeung sahabat nu nami Imron. Oh, cek Siti Fatimah tuh piwarang kalebet ka dieu. Gampang ai ka jero mah ngan maneh eta tas mandi kakarak ge make sakieu doang. Eta keur rapihan heula ai jeung abah onam heuh nya cenah ka jero heula ka jero kamar. Geus di jero kamar kaluar, mana Imron kena ka jero? Ai eta rambut encan dijilbaban heuh nya dijilbaban heula rapih. Kakarak geus rapih. Tah Imron teh ke Imron taal cek Kangjeng Nabi Ki Imron asup Siti Fatimah na geus rapih percis kos di Kendal lamun Mang Pai nyaba ka imah tatangga budak nurangda teh tas mandi susu ditutupan sapotong ka dieu katutupan ka dieu henteu atuh Mang Pai molotot teh kieu cak Mang Pai ieu asa di sorga bae cak kieu ya sial teh Pai anu cak mana teh ulah waka kadinya atuh sing bener elon teu biasa bae buuk rewigan elos kertas mandi sapotong atuh emang geus kitu pagaweana sapira Kendal atuh Masya Allah nu mantak Mang Pai mah atuh betah jasa ge di kampung Kendalnya na teu kudu ka Jakarta Mang Pai betah amat di Kendal kan gitu Mang Pai kunaon pe sorga di Kendal majaknya pun bisa sorga gitu wabah gitu pe wabah ping sadaekna susu sadaekna ngontek betah caknya kula nanya deui ka Haji Pendi betah amat di pondok sorga dunia besar wae cakna. Ya Allah ya Rabbi tuturkeun Kangjeng Nabi ngadidik putrina Fatimah abah jeung tamu atuh kalebetkeun ke heula maneh sadang dan heula eta aurat ya Allah ya Rabbi ku rapih ngadidik putri Masya Allah ieu mah anak magrib can balik diantep endahan mana neangan ai kotok ka mana kotok teh ngampi kotok ai anak teh di pikiran bloon jasa tah tatangga PI blon anak kotok mah diteangan anak mareuneuh diantep Masya Allah naudzubillah min zalik Gusti Allah nu agung anak balik jam 12 jam 1 sugan ieung kumaha sugan kieu kitu jan teu tuh banyak ngomong sorangan ya Allah ya Rabbi tuturkeun Kangjeng Nabi urang kakarak calik babarengan Fatimah kumaha ayeuna kabarna cek Siti Fatimah ya Rasulullah ai awak mah sehat salaki sehat jeung teu aya naon-naon ngan aya we hiji nu rek dicarioskeun ka Gusti Rasul aya naon abdi ti kamari candahar ti kamari kakarak sapoe kan abah geus 3 poe candahar tuh deuleu abah tah keleh beuteung diganjel ku abah ku batu neng mah kakarak 3 sapoe abah mah geus 3 poe coba mun Mang Pai teu dahar oh abah mah diganjel yeuh kunaon ku apel 3 Lagi itu bareres apal 3 buras 3 ya Allah ya Rabbi ngawuduk deh isuk-isuk bebena jat candahar blon tapi
Ya Allah. Kumaha eta Neng? Hayangna kumaha? Apa nabi teh putih Rasul? Manya putih Rasul kaayaan susah kieu. Pangdoakeun kutuan ya Rasulullah selaku abah kaula pangdoakeun ka Gusti pasti diijabah ku Gusti. Ulah susah-susah ting datang ka hese dahar. Sakitu bae pamenta abdi. Cek Kangjeng Rasul Neng, mun abah ngadoakeun Neng supaya sugih pasti diijabah. Abah ngadoa supaya Neng sugih samekah pangsugihna, saarab pangsugihna bisa jasa. Allah deket jasa jeung abah mah. Ngan kieu Neng daek didoakeun ku abah sugih, ngan engke di sorgana pangpandeurina asup ka sorga. Dina ka sorgana kanikmatan sorga bakal dikurangan beda jeung awewe-awewe nu sejen. Pilih ku Neng sugih di dunia, di sorga moal meunang kanikmatan, pilih. Oh, ya Rasulullah kajenlah di dunia mah susah ge asal di sorga bae. Tuh. Coba anak urang lamun bebeja kitu tah. Neng, kajen susah di dunia malah asal di sorga. Sorga. Anak geus bah pokona komo ka mang paimet. Geus teu nurut. Tapi ka Kangjeng Rasul sakali deui abah mun ngadoa ka Gusti Allah, babahari abah mah Neng supaya sugih, tinggal ngangkat leungeun ya Allah ya Rabbi. Putri abdi nu nami Fatimah nu suamina Ali supaya disugihkeun sa Mekah, supaya disugihkeun sa Arab. Ya, gampang ngan Neng di sorga bakalna dikurangan kanikmatanana jeung bakal pandeuri asup ka sorgana. Kumaha Neng? Ulah bah. Ya Rasulullah ulah. Tah lamun Neng ulah susah di dunia jeung teuing poe dahar isuk henteu, poe dahar isuk henteu. Engke di akhiratna Neng bakal dibere bandera 3 manusia nu bakal dibere bandera istimewa mimpin manusia. Saha hiji-hijina ya Rasulullah? Nomor kahiji Siti Asyah garwana atawa pamajikan Firaun. Nomor kedua Siti Maryam. Nomor katilu maneh putri abah. Geus balah kajen susah di dunia asal engke bae di akhirat. Cek Siti Fatimah ai Siti Asyah nu mantak jekel bandera kumaha? Siti Asyah mah pamajikan Firaun. Sakitu Firaunna hayang disujudan ngaku pangeran, tapi pamajikan mah tetep salaki-salaki. Pamajikan mah Siti Asyah mah tetep nyembahna ka Allah. Sakitu di istana nu luar biasa, Firaun nu galak biasa, tetep Siti Asyah mah ka Allah nyembahna. Istimewa jasa. Ai eta lamun peuting salakina hayang meureunanan sare bareng cak Siti Fatimah. Keistimewaan Gusti Allah, kamaha-kawasaan Gusti Allah. Siti Asyah mah ketika maghrib disalametkeun ku Gusti Allah. Firaun mun hayang sosonoan jeung Siti Asyah, anjingna nu aya di imah dirupakeun Siti Asyah. Salilana Firaun hees jeung anjing. Maha kawasa Allah. Masya Allah. Nomor kedua abah, nomor kedua Siti Maryam. Maryam sumuhun kumaha emang waliyatullah. Boh kaistimewaanna dina Quran dijelaskeun. Datang ka di bunda-bunda Maria ku Kristen mah kelantaran istimewa jasa. Kadaharan usim tiis aya di usim panas, kadaharan usim panas aya di usim tiis. Ieulah Siti Maryam nu mantak tingali dina berzanji walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam sitatu asyurin tis'atu asyurin qamariyah wa ana li zamani ayan jali anhu sadah hadara ummuhu lailatam maulidihi Asyatu wa Maryamu fi niswatin minal haziratil qudusiyah. Masya Allah. Ketika ibu Kangjeng Nabi rek ngalahirkeun Kangjeng Nabi di hadiran ku manusia surga. Hiji Siti Asyah, Asyatu. Nomor kedua Siti Maryam. Di samping widadari-widadari nu lain nu ngadukunanana Siti Asyah jeung Siti Maryam. Masya Allah. Hadara ummuhu lailata maulidi Asyatu wa Maryamu fi niswatin minal haziratil
kursiyah wa akhadhal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam. Iya Karim, luar biasa. Mantak Siti Fatimah engke bakal nyekel bendera di akhirat. Hiji Siti Asia bendera la ilaha illallah Musa Rasulullah. Nomor kedua Siti Maryam benderana la ilaha illallah Isa Rasulullah. Nomor katilu Siti Fatimah benderana la ilaha illallah Muhammadur. Ibu-ibu engke di akhirat ulah salah neangan bendera, ulah neangan bendera Golkar engkenya silaka sia kajen kukumaha ulah nuturkeun PI Golkar meleg-melegnya nama ye blon teu budak. Tuh ngaco bae Golkar mah Golkar bae jangan neangan duit kunaon kos kitu teh si budak. Kitulah Kangjeng Nabi nu mantak jeung Kangjeng Nabi mali wali dunia. Hubungan antara kaula jeung dunia. Kangjeng Nabi mah gunung Uhud hayang jadi emas. Embung Kangjeng Nabi. Jabal Abi Kubais lapor ke Kangjeng Nabi supaya jadi emas, kemudian pakai berjuang teu kudu make emas teh Kangjeng Nabi. Oh, komo ayeuna mah. Urang kajen gogong mage teu kudu jaloba mas tono ieu. Antep mas tono mun urang perang geus teu kudu make emas logam mas tono kahareup-hareupkeun katembak geus lah pokok. Hubungan kaula jeung dunia sebab dunia mah percis seperti jelema nu keur berangkat kapanasan kemudian ngiuhan handapeun tangkal kayu supaya iuh ketika panasna geus reda berangkat teu pernah ngalieur deui ka urut ngiuhan. Kitulah dunia, Masya Allah Karim nuku urang diudag-udag ieu dunia paeh ngaji atuh heueuh mak sia ngajar tuh lari ngaji keheula mak ngahape cak mana emang aya naon dirinya ieu mah ya setik ya dia coba dela bareng deui jeung mana sial ieu penyakit HP ieu ku hari ya Allah ya Rabbi HP aduh pohara jasa emang aya naon cak mana tah mah tuh balap mobil tuh mah tuh so di heueuh oh mah tuh balap mobil coba neangan ulain deui ya aya mata main bola ieu mah mata kotrek ji emang haraya kabeh haraya tuh di dieu lamun aya Quran ya aya di dieu mah mana tuh bener aya Quran tek ji heueuh mata kula mah mun maca Quran tilong make Quran ieu bae heueuh eta si ayaan kabeh aya barang dipencet kabeh eta naon susu ieu mah sial PI telah mencet PI blon teh PI ya penyakit apa deh kumaha coba sehingga ada ibu sehingga ada bapak lain lalagaan ieu mah baheula mangan sakala radio jeung TV sakikituna bae kuari dibabawa bakal kumaha nasib anak ibu jeung incu ibu lamun teu dititipkeun di pondok pesantren. Masya Allah Karim beuki kaharep lain beuki bagus syarrun minhu. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah saantero di Indonesia khususna di Pulau Jawa khususna pisan di Banten alhamdulillah jelema kajen tinggi singgungan kumaha bae ge tetep bae Banten mah alhamdulillah pondok pesantren Pandeglang Serang Rangkas Betung woi bitung emang terus Tangerangna alhamdulillah masih kene peduli jelema malasantren tur anak-anakna di pasantren-pasantrenkeun hasil mondok pesantren bisa ibadah ka Gusti Allah nu urang bakal balik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mun geus muncilak mata hate hayanglah di imah boga tempat jang salat ieu mah ulah diganggu ya kunaon paranti salat lantaran aya ilmuan. Saya nek arulin man beladinya ieu mah paranti emak hebat berarti eta. Ieu mah paranti abah ya salat. Ya. Ai itu kamar naon, Mbah? Itu mah paranti emak sia. Khusus jeung abah duaan.
geus bisa urang di imah boga tempat salat khusus jang paranti berjamaah boga musola urang ngeunaheun kan dulur yuk urang berjamaah lantaran nilaina berjamaah geus hese nyaritakeunana jeung geus nyaraho minimal 27 paranti Jumat urang hayang boga masjid urang kadeleuna kuari ieu geus mun cara jelema Haji Pendi